karena yang pisan atuh penyuhun keur pusing aing kitunya. Di subuh mula barang gawe. Beres nyusuhan, beres ka kebon aing indek ka terminal. Yang kita salah kayak pisan. Ya. Susuhan aya keneh tinggalin deh. Aing mah ngagung usah ngabantuan tuh udah ongkoh bukan salaki itu maratus pisan itu ini hayang ulin ke Hollywood hayang ulin ke Singapura penghasilan 1.500 sapoe tegablek pikiran anjir kok sisahan deh guys sarape keneh ge harus singkis semuanya kumaha gitu alah si Jessica, si Betran, si Engkus di candi beredahar aing mah beredahar lah dah sehat Jessica ya Betran ya kehet tah Assalamualaikum. Mana si Engkus? Cok. Teh. Di mana? Kernaon atuh? Ah iya si Betran tadi beredahar ya si Jessica tuh si Engkus tuh. Kasih mana RT? Ieu teh paling erek aya perlu. Perlu ka saha? Kasih sarkil. Oh, Kasih sarkil. nyimpang tuh cai yo. Ieu atuh eta wayah kieu nyebutkeun mah ente bareng teh erek ka mana gitu. Ayo ngobrol mah. Holiday kemana? Ke Singapura. Karek beres nyusuhan, beres di kebon, beres di Singapura, wayah kieu beres di Kalideres, wayah kieu aing mah. Ayo pagawean, ngurus domba. Naonan gitu. Bergaul ya. Tuh mampir lah yuk, minum lah yuk. Ayo tah saha ngaranna? Iya si Jessica, iya si Betran itu si Engkus. Aduh kan atuh jeung orang si Arnold erek. Jadi, Eta si Jessica na rada pantas. erek sok diborongkeun ku aing sok erek nepi ka orokan skop. Erek Siap lah. nepi ka orokan ke orokna bagi dua. Heeh. Sok ku RT tah. Lan tuguh mah wing teh. Oh bapak macak nate sok we ku RT. Aya kopi apa? Hah? Aya kopi apa? Di mah. Dengareun nah atuh mah nya dieu meuri nangtung kieu. Hayu atuh diuk lah yuk. Ayo. Aya Ciherang mah yuk. Heeh. Emang si Sarkil kemana gitu si Sarkil? Ih nyebutkeun mah aya wae ieu non ngaranna teh manehna ronda aya gitu. Aya nyebut mah. Heeh. Tiga nama alasan itu teh tah. Nah, hek eta si Sarkil teh maksudna kumaha tadi teh? Tadi kieu ya si Sarkil ya. Heeh. Nyebutkeun ngaronda aya iuran aya heuh. Aya naon? Aya hadir. Heeh, aya Nyebutkeun hadir. nama heueuh. Dina tulisan aya hadir. Tuluy dina ieu sagala lah aya nyebutkeun dina tulisan iuran aya. Iya si Kehed mah lamun ngaronda heueuh. Heeh. Anu kanyaho ku aing cek salaki aing nya. Heeh. Si Entuy cek si Entuy. Si Sarkil mah ya lamun keur ngaronda heueuh teh. Heeh. Jadi lamun anu daftar hadir teh eta teh si Roman. Diburuhan 2.000 cenah. Jeung dadai kanan di si Roman dibayar sabaraha nya? 2.000 cek salaki aing mah. Sabaraha? 2.000. Si aing tibatan 2000 mah geus ka aingnya. Ngobrol. Ada sarwana ieu mah eta mah. Ya. Si Roman. Ku Si aing Roman teh. mah hayangan ke anakna segala macam. Jadi daek di tengahna Iya. daek si anjir mah. Tapi da aing ngalamun hayang ka anakna, si Roman dibebenjokkeun da dulur aing atuh teu setuju aing mah. Nang ku ieu nama kieu. Mati hayang dinya si Roman gitu. Heeh. Ieu nama kieu ya. Urang teh paling ngadata. Ngadata teh maksudna teh nuliskeun lah gitu nempo. Si Sarkil aya. Ku aing ditempot di peuting. Heeh. Di penting ka pos ronda. Heeh. Kadeukeut ieu masih Daniel. Heeh. Oh, pos ronda eta. Heeh, nyebutkeun sakit izinnya. Si Sarkil. Si Sarkil teh. Heeh. Nyebutkeun. Tapi ku aing ti beurang ya ditempo aya pembagian beas. Aya pembagian beas. Heeh. Penghulara pangharupna. Tuluy aya pembagian jatah naon deui kitu berupa angpau atau naon mah. Pangharupna. Gitu. Si Sarkil nya. Eta kitu bae. Terus ayeuna geus kepanggih jeung si Sarkil ancan. Can gitu bagi aku aing
Ieu kan jeung embe kitu nya. Diadukkeun. Adukeun jeung embe. Nu aing si Arno. Nya. Gaya meureun. Aduh, teuing. Mana tuh kopi? Aing mah can kaburu barang beli kopi mah. Kaburu. Aing mah salaki aing dibiasakeun ngopina engke jam 5 sore karak masak aing karak ngopi salaki aing. Aing Nyebutkeun sia mah holiday ke Spanyol, ke Jerman mah, ke Hollywood. Iyalah, ciri-ciri apa ya? Wanita sukses. Aing kopi eueuh, aing nyebutkeun papanggih jeung Jennifer. Ka Barcelona nonton bareng cenah Lionel Messi. Aing mah aing kopi eueuh. Aing mah kopi mah lah tinggal ka warung si Centin ge ku aing kopi. Ya, gitu. Berarti jika nama meren dirinya mah wakung, kulo meren ngobrol ke batur. Aduh, gitu. RT tiketna jeung ieu nage loba aing mah. Tanda buktinya kwetansi di airport nu kitu nya naon ngaranna teh paspor bet komplit aing mah kahet. Lah. Dalo imah aing siga kieu. Walaupun imah aing siga kieu jero nama aya wifi, parabola ku aing home theater di jalan nama. Aya kolam renangan kahet tuh jero. Kabuktian bieu isuk keneh nyeusehan ku sorangan kan tempat teh kieu. Ciri-ciri wanita sukses. Aya anu sok kaluar negeri. Ya, aya apa? Colok teh. Bujes naon sih eta ngaranna anu kitu. Apa? Mesin cuci. Aya aing balik olahraga RT. Olahraga dengan aing dikagerakeun. Kitu aing mah hirupan teu manja. Cuma saatna kerja, saatna holiday aing mah. Ngaku papanggih jeung Jennifer nu puguh mah nyebutkeun ngurus domba si Betran. Iya. Sade ngaranna itu. Si Betran teh eta domba aing si Betran hadiah ti Mesir. Iya. Si Betran teh penir ti Mesir. Lamun si Jessica aing meunang ti daerah Bali. Lamun si Engkus pamere eta ti Cirahap. Iya, si Gajod. Si Engkus mah ti Cirahap. Oh, si Gajod anu sok di Lombok. Dagang tahu bulat. Lain si Gajod sok ngagali sumur. Oh, berarti salah, heeh. Eta si Gajod ngagali sumur. Loba eta masih eta mah. Heeh. Dombana. Bapana si Sapa. Apa? Ah, eta. Eta teh si Engkus embena tanu dua. Heeh. Eta. Iya, guys. Ngomong-ngomong gitu, wayah kieu si Sarkil sok aya tara di mana? Sakanya Hoing mah. Heeh. Sakanya Ho aing, aku abdi. Si Sarkil mah wayah kieu mah sok ieu naon. Besok jeung si Roman wayah kieu mah. Iya ulah bari jeung cental-centil teuing lah. Da teu kabita ieu ayeuna mah. Nih si anjir. Masih ngakukeun ka luar negeri wae ge. Si Sarkil. Nah, iya, engke ya. Bulan puasa ku aya di para betah hayam, bakar-bakar kitu eta. Dikeun we ka si Sarkil, asugan we cager dingkutna. Heulang nya kudu merah hayam kasih Sarkil. Mending jual ku aing. Lah. Oh, pakai ongkos ke Barcelona, pakai ongkos ke Paris, aing baru menara Apple udah ngejual hayam. Loh. Ngomong-ngomong udah capek meureun heueuh. Kopi eueuh, ngomong ke Barcelona, ngomong ke Paris, kopi eueuh. Gitu. Eta aduh, teuing eta nu nyebutkeun ke Barcelona naon itu baju. Aduh. Kumaha gitu? Eta RT kehet nu leutik baju. Heeh. Eta teh baju renang kehet. Mana? Eta baju renang aing. Astagfirullah. Kamari kurut liburan di Bali eta make baju renang eta. Eta lamun dipake ka aing, meral eta teh. Awak sade gajah kieu. Astagfirullahaladzim. Matak gaul RT gaul deuleu di ieu belanja-belanja online heueuh. Ayeuna mah geus caranggih. Kitu teh baju segede kitu ge bisa meral ku aing mah. Ayeuna mah kieu bae. Heeh. Kitu. Aing mah nitip nyebutkeun kade maneh sok ka Barcelona, ka Paris, ka Hollywood heueuh. Papanggih ngakukeun jeung saha. Aya fotona ge aya di urang. Foto jeung si Arnold jeung Obama aya. Heeh. Di jero. Kade make duit kas deui ku aing dititipan. Kas naon? Bendahara kan maneh teh bendahara ku aing dititipan. Kade dipake. Aing mah teh sejahat kitu RT. Aing mah rada ngajual embe, ngarit, aing mah rada macul, rada ngajual hayam, karak indit liburan, aing mah holiday kehet. Aing hafal salaki maneh pagaweana kumaha. Sajen ka imah minta kopi ka aing. Naon usaha sapoe sabaraha aing apal. Kitu-kitu guys entu imahnya menta-menta. Eta dina duit nama dina dompetna teh kandel RT. Nyebut mah minta bantuan ku aing di ACC didatkeun ka kubu ka ditu. Nyebut mah kakarek di daftar teu meunang. Encan. Cenah nama. Ieu wayah kieu si Sarkil aya eueuh. Aing kopi eueuh sugan di Sarkil mah aya kopi. Ya lamun teu sia ka imah ieu ngejaran heula tuh. Ka saha? Ka imah si Roman.
sampai heula tanyakeun ka si Roman, biasanya si Roman mah apaleun si Sarkil di mana. Si Roman mah yakin mah molorkeun. Henteu sia eta henteu. Kamari sih bebeja ka aing mah arek naon arek ngaruset cenah di Batam. Di Batam geus nyawa kapalna mah kapal pesiar. Jeung si Sarkil eta. Juga bener duka henteu. Jeung si Sarkil. Buah bari nyogok di wae heuh. Mantak mending ieu teh nyakeun rada aing loba beres teh ngisi tah tinggal di MBRD tah sisuan aing. Kudu make masker ka si Roman ya. Naon kitu? Covid. Lain covid kan ai covid gitu. Arek hudang ini acasna ku kan. Oh iya. Oke, geura lamun maneh papanggih teh jeung si Roman dulu lamun keur ngomong. Tadi na sungutna teh ngarebul sia. Heeh. Lamun kadang lamun wah kalau luar bubuk mie. Heeh. Tah, Itu mah ka kayak masih Roman saga di tukang kopi-kopi acan sama lah. Oke, sore jam 5. Heeh. Jam 5 ka aing. Hayang kopi mah. Dadah. Dadah. Aduh. Dadah. Ampun teh. Aya RT pun pas kitu pisan. Marerang kudu ci RT mah diuk ge. Aing mah ngarebul. Kotor deui. Aing sana na we. Oh aya. Ya, baju renang aing. Poho deui jadi can kas kumbah.